Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng rerencangan anu kusik kuring hormat yang dikacita. Hapunten sabemehna abdi ceril ti kelas 10 hiji hoyong ngalayakeun biantara sakedik pikeun silih eling jeung silih rojong. Saderek sadayana urang keur nyinghareupan masalah lingkungan nu beuki ka dieu beuki ngorejat. Misalna leuweung di gundulan, walungan pinuku runtah, sarta hawa beuki teh cager kusabab polusi ieu teh. Ieu teh taya lain akibat tina lampah manusia nu kurang miara alam. Padahal alam teh bagian penting tina kahirupan oge bakal kacida hese. Kusabab kitu ngajaga alam teh jadi tanggung jawab arurang sadayana. Lain ngan saukur tugas pamarentah atawa lembaga anu khusus. Urang biasa ngamimitian ku lengkah leutik tapi konsisten. Misalna henteu micen runtah sambarangan, terus teh ngurangan pemakaian plastik, terus melak tatangkalan di sabudaren imah sarta ngajarkeun budak pikeun miara lingkungan. Lamun urang ayeuna bisa ngajaga alam, generasi bakal datang bakal ngarasakan hasilna. Maranehna moal kudu susah neangan cai bersih, moal kudu ngahirup dina hawa anu kotor. Jeung masih bisa ngarasakeun hejona leuweung jeung segerna alam. Hayu urang babarengan silih ajak jeung silih eling pikeun ngajaga alam. Ulah remehkeun langkah leutik sabab urang dilakukeun eta bakal jadi robahan anu gede. Sakitu wae ti abdi hampunten bilih aya kalepatan atawa kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi